Oke lur, ku margi orang ieu stok videonya, video naon gitu udah kecantumkeun ku margi martabak deui mah da bosen. Keur di mana cenah eta mang urang ayeuna posisi ieu nanti ngambil orderan nyokot orderan di pizza produk. Nah, urang jigana ayeuna ti mulai ayeuna mah video nya paling nu difokuskeun anak tina nganter-nganterkeun dahareun jeung paket lah karena posisina lamun di martabak deui bosen ditinggalina atuh barudak da cengkel gitu kan video naon gitu dah anu hayang babari ieu mah hayang babari FYP mah videona kudu anu menyeleweng cenah api-api namanya tapi ulah ketang ayeuna ieu urang keur di jalan terusan Buah Batu Pasar Kordon ya teh Pasar Kordon di dieu teh lamun urang mah moal bisa nyen video kieu anjir dia ngambil videona orang peuting sababna nya ari peuting mah kosong gitu ayeuna geus nepi kana bogana ieu tinggal mikeun barudak delivery itu temenang asup jadi orang paling ngadaguan ieu di luar budak ieu nganterkeun peuting teh barudak tingalikeun neangan alamat teh nya kumaha deui tah ieu dahareunana pizzana tah siana geus keluar sakitu we video ayeuna barudak oke siap nuhun lah gaskeun.